Bugal memangku awak si cungkring anu masih keneh kapiuhan. Kalacat naik kada golodog saung Aki Juned, sup asup ka jero. Nempok itu Aki Juned kerung. Nah, bet di papanggul kitu Ujang? Tanya Aki Juned. Si Bugal can ngajawab, manehna katempo dongkok rek ngacakeun awak si cungkring heula. Tapi pas ke dongkok itu ujug-ujug seleber ka ambeul bau pengarat dina awak si cungkring. Malah karasa baseuh ngalembereh kana leungeun jeung awak si Bugal. Si horeng si cungkring teh ngember. Atuh si Bugal teh ruas jeung ambek. Saking ambekna awak si cungkring dialungkeun ku si Bugal bari gulunup. Haram jadol sia. Dasar kurang ajar, kalah ngareun ngember sia kana awak aing. Cek si Bugal bari ngalungkeun awak si cungkring. Atuh kalayang si cungkring teh ngalayang. Kebro kalah ninggang awak Aki Juned anu keur diuk sila nya ngarepan dahareun. Atuh awak si Aki Juned ngajengkang nangkarak bengkang katindihan ku awak si cungkring. Pas marengana wujud si cungkring pisan teh anu nindihan beungeut Aki Juned. Jadi kembar si cungkring teh ngalembereh kana beungeut si Aki Juned malah tuluy mapai kana sungut jeung irung sagala. Aki Juned nyengir karasa asin jeung bau pengar. Aduh, naon asin jeung pengar ieu? Aduh, goblok sia. Kalau ditinggalkeun ka aing nyembar si gua manusia goblok teh. Cek Aki Juned bari ngadorongkeun awak si cungkring. Prak awak si cungkring teh labuh ninggang kana kadaharan. Atuh kadaharan teh meuni pabalatak. Kaguleuy ku awak si cungkring. Si Bugal ruas nempok itu teh. Sieun Aki Juned ngamuk teu ditu nama. Si Bugal buru-buru minta hampura ka Aki Juned. Hampura ki, hampura. Kuring teu kahaja ki. Disangka teh moal ninggang ka Aki. Hampura ki. Cek si Bugal meuni teu sirikna ti sujud-sujud minta hampura ka Aki Juned. Ah, sia kalakuan teh. Teu diajeuleuh heula sia. Untung sia kabur minta dihampura ka kami. Lamun henteu dipodaran sia ku kami. Ampun ki, rumah salah ki. Ampun ulah benduk ki. Teu dihaja. Cek si Bugal deui bari acong-acongan nyembah sagala. Siga bae saurang lengser anu nyembah ka rajana. Si Aki Juned geus cangkat deui diuk. Tuluy ngelap beungeutna anu baseuh ku cai kember si cungkring teh. Beungeut Aki Juned katempo keneh haseum jeung ambek. Tuluy pok maehna nyarita. Heuh, si aku aing aya mah dihampura dieu. Lantaran dewek butuh keneh tanda ke si laing. Ayeuna geuwat hudangkeun eta manusia bangkawarahna. Geuwat sia Bugal. Cek si Aki Juned. Ari paromana mah masih keneh katempo anu ambak. Atuh geus kitu mah si Bugal teh geus teu loba omong deui. Tuluy maena guyah-guyahkeun si cungkring sina sadar. Hudang sia cungkring, hudang sia ngagawekeun we sia ka aing. Cek si Bugal bari ngaguyah-guyah awak si cungkring. Tapi si cungkringna angger bae teu sadar-sadar. Si Bugal ambek jeung bingung. Teu dek hudang geuning ki. Kumaha carana atuh nyadarkeun ieu makhluk teh ki? Cek si Bugal. Aki Juned teu nembalan. Maena kalah neuteup kana beungeut si cungkring anu ngagoler keneh. Katempo ku Aki Juned teh pandang si cungkring siga rada kurucam-keureum belum hayam. Si horeng sabernama si cungkring teh geus sadar, tapi rek hudang maena sieun disiksa ku Aki Juned. Nempok itu Aki Juned ngagerentas dina hatena. Kurang ajar si horeng ieu bangkrut teh geus sadar, ngan pura-pura bae kapiuhanna. Keun sia digawean pisan sia ku aing. Gerentas Aki Juned hudang langtung. Tuluy indit ka tukang, tapi teu lila kituna teh. Si Aki geus balik deui bari ngajeng-jeng samak butut. Si Bugal teu loba omong da cek pikirna. Pasti si Aki Juned teh rek narekahan supaya si cungkring sadar ngagunakeun elmuna, kitu cek pikir si Bugal. Gek si Aki Juned diuk sila hareupeun si cungkring anu ngagoler keneh. Tuluy eta samak nu tadi dijingjing teh ditungkrupkeun kana awak si cungkring. Ari palebah sukuna ditalian ku lamak. Sanggeus kitu pok si Aki Juned nyarita. Ieu mah sigana kasurupan Ujang. Kapiuhanna teh lain kapiuhan biasa. Sigana mah kasurupan ieu teh Ujang. Keun cumang ditarekahan ku Aki sina sadar. Cek Aki Juned bari hatena mah rada nyengir. Nya Ki, kuring mangiringan bae. Soklah tarekahan bae Ki supaya geuwat sadar. Kuring geus teu sabar hayang meunang pangwaris ilmu ti Aki. Tenggal si Bugal. Di sajian pihak si cungkring anu pura-pura kapiuhan teh ngadengieun kana omongan Aki Juned jeung si Bugal. Maena kalah nyengir dina hatena. Aduh disangka teh heueuh si Aki teh sakti. Si horeng belegug. Diapaleun lamun aing teh geus sadar padahal mah. Dasar boloho aki-aki teh. Gerentas si cungkring. Ari Aki Juned masih keneh diuk sila. Sedangkeun si Bugal mencorong seukeut ka si Aki. Manehna penasaran hayang nyaho kumaha carana Aki Juned narekahan si cungkring supaya sadar. Anu cek panjang kana mah bener omongan si Aki, yen si cungkring teh kaasupan ku arwah. Teu dalila Aki Juned katempo ngaslehkeun kayu api. Gur api hurung.
Tuluy ku si Aki disudutkeun kana samak butut anu dipake ngabulan awak si cungkring. Kulantaran samak teh garing, api teh langsung mapai tuluy ngabuleum awak si cungkring. Atuh si cungkring mani ajarag-ajaragan kapanasan. Ampun, ieu panas. Ampun Aki, ampun. Cek si cungkring bari direleng ka ditu, gareng ka dieu. Najan kitu, api can keneh pareum, malah beuki mapai ngaduruk baju si cungkring anu keur dipakena sagala. Si Bugel olohok, adik Aki Junaid ngalah ngakei seserian. Lebok dah sia, kalasa sia, nyoman-nyoman ibu kadewek sia. Dasar bangkawara sia, pura-pura kapaehan. Keun sia, rasakeun tah, pangwarah ti aing. Cek Aki Junaid, bari akei-akeyan seuri. Si cungkring beuki teu kuat ngarasa panas. Tulung-tulungan, ampun-ampunan. Ampun Ki, ampun, tulung Ki. Uing ulah di dulu Ki, ampun, uing ulah di Ki, ampun. Cek si cungkring bari terus gurulang gereleng. Ari Aki Junaidna kalah terus bae seserian bangun ku bunga. Sedengkeun si Bugel ngarasa titega. Bari manakina Ki karunya Ki, sing paeh Ki. Cek si Bugel. Lah, antepkeun teuing ujang. Keun kudu diwarah heula, manu sakitu mah ujang. Manu sabangkawarah kitu. Tembal si Aki. Si cungkring terus gegerelengan kapanasan. Tapi api teu dek keneh pareum. Tungtung nama si cungkring hudang. Gajreng loncat nubruk Aki Junaid terus nangkep pageuh pisan. Atuh awak Aki Junaid ge jadi kaduruk Aki Junaid ge. Aki Junaid ge tungtung nama wakau kapanasan. Rek ngalepaskeun awak si cungkring tapi si cungkringna kalah kabeuki pageuh nanangkeupna. Wah, sia aing panas. Halik sia. Halik sia. Sia kalah nangkep aing. Cek Aki Junaid bari tuluy bae manehna ge ngagelelengkeun awakna. Tungtung nama duanana ngadon gugulitikan gareleng ka ditu gareleng ka dieu. Brak nabrak bilik. Api ngaduruk bilik kur hurung. Beuki lila api beuki ngabebelah saung Aki Junaid kaduruk. Si Bugel reuas. Awas Ki, saungna kadurukan Ki. Lumpat Ki. Cek si Bugel. Aki Junaid reuas ngadorongkeun awak si cungkring kubrag si cungkring ngagurag nang karak bangkang. Sedangkeun si Aki Junaidna buru-buru rek loncat kaluar nuturkeun si Bugel anu geus kabur ti heula. Ngan karek-karek loncat langsung ditubruk deui sukuna ku si cungkring. Tungguan Aki, uing ulah ditinggalkeun. Cek si cungkring bari loncat ngobruk suku Aki Junaid. Tuh si Aki Junaid ngagubrak deui nang kobak. Sedangkeun si cungkringna buru-buru hudang rek lompat kabur keluar. Tapi ku si Aki gawat-gawat ditengkras di sukuna. Gubrak deui bae si cungkring teh labuh. Hei sia bangkawara, montong ninggalkeun aing sia. Cek si Aki bari buru-buru hudang deui rek lompat, tapi ditewak deui bae sukuna ku si cungkring. Atuh Aki Junaid teh ngagubrak deui bae. Kitu jeung kitu bae saterusna. Sedangkeun api nu ngabeulem saung si Aki beuki lila beuki ngabebelah. Sora awi nu kabeulem kadenge pating poltek purobot. Sadasunan saung ulah tukang ngapurobot. Si Aki jeung si cungkring beuki reuas rek lompat. Pabetot-betot deui bae. Cag urang teu heula. Ayeuna malik deula nyaritakeun kaayaan di lembur Cihaur. Jalma-jalma genjreung nyaritakeun kajadian tadi peuting basa aya jurig pocong anu bungkeuleukan nyingsinan jalma-jalma anu tahlilan di imah Nyimas Anah teh. Rupa-rupa omongan jalma harita aya nu nyebutkeun yen arwah juragan Samin teh marakayangan kulantaran paehna can sampurna. Loba dosa cenah da keur hirupna sok ngaheroan awewe anu boga salaki. Aya oge nu nyebutkeun yen keur hirupna juragan Samin teh nyupang cenah jadi paehna kasarad. Pokona mah geus beda-beda bae omongan jalma teh harita. Maklum omongan jalma sok beuki nambahan, anu tadina sajengkal jadi sadepa, tadina sadepa manjangan deui bae jadi sahasta. Teu aneh lamun harita lembur Cihaur gujrud ku beja mautna juragan Samin anu marakayangan. Hari di warung celia katempo ibu-ibu keur karumpul. Kabiasaan ibu-ibu hari bari balanja teh sok ngadon ngarumpi heula sagala ngomongkeun batur. Harita oge sarua kadenge ibu-ibu teh keur pating kaceuwis nya anu diomongkeun mah Ciwiwin cenah anu keur tadi isuk kadenge bejana kapregok keur ngamerduaan jeung palebe. Ih kuring mah asa karek apanya teu sangka eta Ciwiwin boga kalakuan kos kitu teh. Cek salah saurang ibu-ibu anu ngaran Cewati. Nya kamari-kamari ge kuring mah ngadenge cenah mah jeung Pak RT ai tadi isuk ngamar deui jeung palebe. Eta kumaha pikiranna jalma teh nya? Awewe nu ngaran Ceyet hidung alokan. Ih danya atuh kitu. Asa teu kaharti ku pikir
masih kuring ge. Dari cewek teh da sakitu mah cikuring mah boga rupanya. Mangkara atuh ngaheroan palabe jeung Pak RT. Punten pan urang ge apal ari palabe jeung Pak RT teh kumaha. Ya bageus kolot, ya bagoreng patut. Naon atuhnya nu narikna bikin manehna bingung kuring mah. Cek salah seorang deui anu ngaran Cisani. Da eta mah cek kuring mah dasar beja mana gatel atuh Cisani. Cek Cewati. Keur kitu teu kanyawan ku kabehana di pipir warung Cewiwin keur lempang. Anu maksudna mah Cewiwin ge rek ka warung nya rek balanja teh, tapi barang ada ibu-ibu keur pating ke ceuis ngomongkeun maehna reg bae Cewiwin teh eureun. Cie dasar asa hiam kabehana oge. Si orang keur ngaramongkeun aing ibu-ibu nurus tunjung teh. Rentas Cewiwin bari tuluy nyempod di pipir warung ngadengekeun omongan ibu-ibu. Keur kitu kadenge deui ibu-ibu teh aya nu ngomong, "Heh, ibu-ibu, lamun kitu carana ya, urang bahaya ya. Bisa jadi penyakit jelmur urang." Cek ibu-ibu anu ngaran Cewati ngomong deui, "Maksudna kumaha Cewati?" Cilia ieu ngomong, "Ayeuna ya cilianya ya kabehan ya dengekeun ya. Ari Cewiwin teh pan kanyahoan ka palabe jeung ka Pak RT oge geus daek ngaheroan. Padahal kan Pak RT jeung palabe teh geus beutan cek urang mah. Atuh komo meureun ka salaki urangnya anu ngarakeneh bisa ngaganggu rumah tangga urang ari kitu mah." Tembal Cewati. Ibu-ibu nu sejenna ngaharuleng, "Nya atuh lamun kitu mah urang teh ulah cicingeun. Urang kabehan kudu ngahiji ya pikeun nyingkirkeun Cewiwin ti lembur urang. Pokona mah lamun masih kena aya Cewiwin di lembur urang moal aman rumah tangga teh." Cewiwin anu ngadenge gitu ngarasa bener-bener ambek. Dasar bangkawarah. Aing dianggap penyakit juga nya. Awas ya digawean pisan sia ku aing. Garentas Cewiwin tuluy luak liuk siga anu diteangan. Enggak kaluhur bareh dina kayu layus aya sayang odeng. Sarengeh Cewiwin seri sorangan. Lakadalah dibere odeng sia ku aing kabehana. Keun sina karasaeun pangwales ti aing. Garentas Cewiwin bari surah seri sorangan. Tapi kumaha carana aing ngalah sayang odeng nanya. Garentasna deui Cewiwin tuluy luak liuk deui sugan aya taraje cek pikirna. Tapi didinya taraje. Cewiwin ngahulang deui. Tapi teu lila kituna teh lantaran ningali aya tumpukan batu teu jauh ti manehna. Cewiwin ngarasa meunang akal. Tuluy lempang lalaunan meniti jengke-jengke bae. Pot kana batu anu numpuk di cokotan hiji-hiji. Tuluy ditumpukeun deui di palebah hanapeun sayang odeng. Keun sia karasa sia ayeuna mah. Cewiwin nek dilawan teu nyaho aing macalakan. Teu weuleh ya Cewiwin pasti boga akal. Garentas Cewiwin deui tuluy suku Cewiwin teh neta lalaunan kana batu anu geus nang numpukeun. Sanggeus rada ajeg leungeun anu kencanan nyekal kana bilik imah. Sedengkeun anu katuhuna diangkat rek ngarawel sayang odeng. Tapi si horeng can anjuk keneh. Tu Cewiwin tuluy rada jengke saeutik. Ari batu anu ditinjekna mimiti oyag. Atuh awak Cewiwin oge leungit kasaimbangan ka bawah oyag. Barang rek kepisan sayang odeng narek karawel, batuna ngagolesah. Awak Cewiwin ngadayagdag. Kalayang brak barang jeung kitu sayang odeng karawel ku leungeunna katepak. Ari Cewiwinna ngoreang ngagubrak nang kobak. Aduh! Cewiwin ngajerit. Barang jeung Cewiwin ragdag, sayang odengna oge ragdag, persis hareupeun pisan beungeutna. Atuh odeng teh kalaluaran, hieng nyalamberan kana beungeut jeung awak Cewiwin, karasa pating ciletot. Cewiwin soak. Langsung buru-buru hudang bari wakauk tulung-tulungan. Tulung! Aya odeng tulung! Cek Cewiwin bari perengbang lompat di udag-udag odeng. Di sajian pihak, ibu-ibu anu keur araya di warung reuas barang ngadenge aya nu tulung-tulungan teh. Ret kabehana reret ka palebah datangna sora. Breh katempo ku kabehana Cewiwin keur sasah lulumpatan di udag-udag ku ratusan odeng. Atuh numpuk itu ibu teh reuas tapi kalah surak. Malah nyari kikik ngaleungseurikeun Cewiwin anu keur di udag-udag odeng. Alah, puas ya tah karasa si Wiwin. Cek salah seorang ibu-ibu. Heueuh tah teu jaga-jaga teuing sia tah tukang heroan salaki batur mah. Ayeuna keneh ge karasa meunang ngawales tah sia. Cek nu saurang deui. Sedengkeun Cewiwinna terus bari lompatan kabur bari tulung-tulungan. Cag urang tunda heula. Ayeuna urang caturkeun kaayaan di imah nyimasana.
Harita Nyimas Ana keur ambek-ambekan kasih Usrip lantaran nempo kadaharan anu keur peuting disadiakeun jang jalma-jalma anu tahlil katempo pabalatak sang ujung deungeunna teh aura-auran malah gelas jeung piring oge pasolengkrah di mana-mana. Usrip naon bae atuh maneh teh gawe teh Usrip eta tempo ye kumata maneh eta sangu aur-auran kitu yeuh eta teh KBG make biaya Usrip nya horek di aur-aur kitu mah montong peuting teh nyadiakeun kadahareun sagala. Cek Nyimas Ana bari tutunjuk. Sesemohon jagan istri semohon. Semohon naon maksudna kadahareun di aur-aur kitu teh Usrip? Sok sia jawab Usrip. Cek Nyimas Ana deui bari melotot. Da emang Nyimas Ana mah keur peuting teh teu nyaho naon, teu nyaho aya kajadian aya ririwa juragan Samin teh. Lantaran basa batur keur tahlil teh Nyimas Ana mah kalah kerek. Ngaguhor teh urap pisan. Ari si Usripna ditanya kitu teh kalang hulang. Manehna bingung kumaha nerangkeun kajadian keur peuting ka Nyimas Ana. Beuh eta ari Nyimas Ana. Mangkara teh apal kajadian keur peuting nya. Naon bae gawe manehna atuh? Salaki keur ditahlilan peuting teh naon atuh gawena? Gerentos si Usrip nempo si Usrip kalah cicing Nyimas Ana ambek deui bae nanya deui. Ji ari maneh? Bong eta naha maneh Usrip? Ditanya kudu ngan teh cicing bae maneh. Si Usrip ngarenjak. Semohon juragan. Ari keur weungi juragan ka mana atuh? Si Usrip kalah malik nanya. Ji sugan burung maneh mah Usrip. Ditanya ku kami kalah malik nanya. Teu sopan sia kadunungan teh. Semohon naon maneh? Atuh udah mangkara juragan teh apal kajadian keur weungi. Cek si Usrip deui. Heuh dasar boloho maneh. Lamun kami apal, kami moal nanya ka maneh atuh boloho. Sok aya nama jawab geuat si Usrip. Aya naon keur peuting teh same kadaharan kalapa balatak kitu? Si Usrip ngahulang deui bae. Aduh aing kudu kumaha nerangkeun lamun geus kieu. Dibejakeun saujatna bisi teu tarima. Ari teu dibejakeun pasti moal eureun-eureun nanyana. Aduh aya bae boga dunungan teh kabelejog aing mah. Keur kitu kadenge di luar sada suara Ciwiwin huak hauk tulung-tulungan. Tulung. Cek suara Ciwiwin. Si Usrip jeung Nyimas Ana kaget. Duanana ngarieuh ka palebah lawang ceger. Kadenge suara panto ditabrak ku Ciwiwin. Puluh Ciwiwin asup ka jero bari angger diudag-udag odeng. Datang bruk langsung ngobruk Nyimas Ana anu keunang tongkolohok. Atuh gubrak Nyimas Ana teh ngagubrak nangkar wangkang. Ari puluhan odeng terus ting harieng nyalamburan Ciwiwin jeung Nyimas Ana. Usrip tulungan ieu Usrip. Cek Nyimas Ana bari leungeunna pak-pik-pak nepakan odeng. Atuh odeng teh kalabeukeun nyeureud kana leungeun pating ciletot. Sedangkan Ciwiwinna geus hudang nangtung tuluy kabur lumpat ka tukang. Usrip, ieu tulungan kami Usrip. Ieu odeng nyambaran ka kami tulungan Usrip. Cek Nyimas Ana. Si Usrip sasah luak liuk breh di jero ka tempo aya sapu. Si Usrip lompat nyapot sapu sanggeus kitu balik deui habak odeng anu keur napu ka Nyimas Ana teh dibabukan. Atuh anu beunang kababuk teh lain seukur odengna tapi beungeut jeung awak Nyimas Ana oge kababukan ku si Usrip pating cilebet. Atuh Nyimas Ana teh beuki jejeritan. Sia Usrip dasar bangkawaras sia. Ieu sia kalah ngababukan aing. Sia ka bener Usrip. Cek Nyimas Ana bari leungeunna pakupis nangkisan sapu anu dibabuk-babukeun ku si Usrip ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakiranganna mugi katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.